Iya. Alhamdulillah masyaallah. Enak teh 17 Jumadil Akhir dinten Kemis 1443 Hijriah 20 Januari 2022 ini bade sejak ngangkatkeun anu mas santren teh Ipah ka Cianjur pesantren Cikolotok. Omat kalau teh Ipah niat ngawas nanya anu 7 rupiah teh. Komode bapak jeung mama nu pas santren keunana kudu hade niat kudu manta alamalillah wa alamalillah wa da'a ilal khalqi bi tariqil ilmillah. Ngawasna teh kudu lillahi ta'ala wayahna we. Sagala rupana teh kudu lillahi ta'ala. Kudu narimakeun na Allah baik rezekina tuluy masalah karipuhanana kacapena jeung sajabana. Termasuk bapak urang ngadoa heula jadi masing sehat, masing selamat, masing lancar segala rupana baik ayeuna perjalanan di dituna sareng buah persiapanana tosnya ieu sakieunya tos aya dina naon tos teh auzubillahi minasyaitonir rajim data ipa biliher atau beli numena wala hadin al-fatihah Allahumma la hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baiti wal khulafi rasyid wal batil min sayyidina wa alihi wasallam wa jamalil muslimin susah jama'a syaikhus wa ila arwahi abaina man sayyidina wa famina ma du'afan khalatina jama'a qurabaina khususan abi haji wa wa umi hajaji manabina wa khususan Muhammad Komudi bin bima qabi wa sallim wa kurim wa ladi masyaikhul Allah ya balamat Allahumma qilama al-fatihah alhamdulillah masyaallah ar-rahman amin ya Allah ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakiran hamdan yufiru ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti wa la radda lima qadaita wa la yanfa Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika Allahumma anfa bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilman nafi'an alhamdulillah wa na'udzubika min al-'adina Allahumma ya Ghani ya Hamidu ya Mu'min ya Rahim Allahumma bi halalika an haramika bi ta'atika Rabbana atina fid dunya hasanah wa inna rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Allahumma salli wa sallim ma ma'i wa fadli wa fad ma ma'i wa balighni wa baligh ma ma'i Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wa fadli wa fad ma ma'i wa balighni wa baligh ma ma'i Allahumma sallimni wa sallim ma ma'i wa fadli wa fad ma ma'i wa balighni wa baligh ma ma'i Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Urang ikhlas mah Ahmad. Ari mah Ahmad nama mama yo kema dokter takut di jalan ke pesantren mah ya saat pilih mama Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Persiapan bade ngeberangkatkeun pun anak masantren ka Cikolotok Cianjur. Aya koper
pernah ya. Iya kitab sebagian kemudian awas kayak di itu besar deui aya back cover pilih tiris. Ieu mah kamu di jalan na mobil. Ieu beasna. Ieu lomari, ieu sabun, piring gelas. Adrahina nuju dipasak heula. Jadi beberes. Tah ieu teh cek dina taklimah ngaose peryogi genep rupi diantawisna wabul gotun. Hartasna bekal. Tina sapalina bekal teh ieu. Tah itu. Masantren teh peryogi pulgoh bekal. Alhamdulillah. Tina sapalina bulgoh bekal teh ieu nuju disayogikeun. Pidoana ti sadayana mugia sing sehat, lancar, nampi kana elmuna, dipikarido ku nu janten guru-guruna, manfaat dunya, manfaat akhirat. Kanggo agama, bangsa, sareng bararea. Pidoana amin. Armam heula. Salik pautat pamal imam salik. Sok Nur armam Nur. Sareus ngabarantosan. Kenangan. Persiapan nu bade masantren. Umat atik di bumi nanti. Ya cacanakan. Wah. No. Amal heula. Heula mobilna. Bismillahirrahmanirrahim. Setar menuju Cianjur. Cianjur. Supirna Bos Tony. Aku lawargi di nararaga ngajajab nu masantren. Bismillah.